Raksa Art Production. Faedah na rumupam. Babiraw semutan putra panjangan. Mual ayah sain, awon matang pusai. Bakal jadi sabiwil hiji ku manusia anu keur geureuh cucuk. Kalayan bakal jadi cemoohan ku hama rakyat anu aya di negara amarna. Upami bae dina daget teh we kudrona nikah ka kersa jeung eyang kuntina librata. Nya ari kitu teh mada kapikir ku emang oge cu. Tapi nya adalah di kumaha atuh. Raksa Art Teu Production. dilaksanakeun kesatria jalir janji. Di mana kesatria jalir janji yang murbawi sesa bakal ngabendon. Leuwih goreng tibatan ngalaksanakeun pertikahan tuang eyang ka uwi kudrona ti pertapan Sokalima. Ayeuna mah geus tong kudu make loba catur sanajan berat ngalaksanakeun. Eta mah tinggal pilih-pilih bae. Hayang lepas dina sifat kesatria terserah. Lamun hayang mulia gelar di alam dunia laksanakeun. Kabeh ge pasoalan anu kacida pisan beratna sarua jasa imbalanana. Tah kulantaran kitu terserah sampean nyaah ka Pandawa laksanakeun teu nyaah kanu jadi kolot entong dilaksanakeun. Mangga ieu satria Malajang tengah satria Pringgendani Gatut kata sabil emutanana. Jadi lakasanakeun kitu parentahna ingkang apa mangarajuna putra panengah Pandawa. Ari dilaksanakeun yakin bakal tumiba amarah hamarayat sakumna mun sokomo. Bisa kumaha teuing nyerina Lurah Semar Badrana ya Panakawan Satya ka putra Pandawa Langkanagara. Wayahna Raden dina waktu ieu sampean kudu init nya cu. Ulen giringan pangarsa anu tangtus putra panjenengan bakal ngalaksanakeun naon anu dipamrih ku kersa Rama Paman. Mangetak kersana satria Malajang Tengah melesat ka jomantara emet gegana wiati lumampah di awang-awang mapai-mapai mega malang somedia tomindak nyatana kapadepokan Tumaritis nepangan Lurah Semar Badrana itu sampai konun putra anariwo kaya barang dumugi ka satengahing marga nyatana di awang-awang satria Malajang Tengah satria Pringgendani ngaraos kaget marga nu jadi lantaran anu teh disangka di mana nyata kawitna sadaya pangaji di iri anu katingali sadaya pangawasaraga anu nyata aya beraja musti beraja denta beraja wikalpa beraja lamatan sabta pangrungu pacing nangiri tapak nangala sami ngantunkeun warga Gatut Kaca lan mangadegi ngapangakonan satria Malajang Tengah ya Gatut Kaca. Naon hartos deui naon hartos deui naon hartos deui Raden. Kadongdong rasane pala kapi asem diri kau. Aya lucu. Nah anu disebut kesatria teh sanggup malaksanakeun lampah nirca tina kautamaan. Kula rek tumanya kan sampean. Tangtu sampean kaget ya kula bacing nangiri. Ya kula sadaya tapak nangala. Kalayan ieu Sangsu Dewi Sabta Pangrungu. Oge itu katingali paman-paman hidup. Beraja musti, beraja denta, beraja wikalpa, beraja lamatan. Sangat tinggal. Sadaya sami kaluar ngantunkeun waruga Hidup pribadi. Kalayan beraja wae sesa anu katingali nangis. Naon sababna? Sadaya ngarasa teu panuju kana hate naon sababna salah lampah salah ucap aranika sakabeh salah pikir dina ngamaknaan kecap kesatria. Kesatria bisa misalkan mana salah mana benar.
pikir ku sampean. Ayeuna di mana eta kasatrian yang harapan pasoalan anu salah pamohalan dilaksanakeun? Naon sababna? Manusa nirca tina salah nganu harti manusa teu eling ka pangeran. Ieu sifat kesatria. Sifat kesatria wani bakti ka nagri, ridho rela perlaya di medan danaraga demi kajemaran bangsa katut nagara. Mati terek menta pamrih, perlaya terek menta upah. Di mana manusia bebela ka negara sorangan? Nya. Tapi buat Gatot Kaca. Lamun sampai na rek ngalaksanakeun ngalanya Lurah Semar Badranaya, bo kalau leuwih. Asa ku teu meunah pikir. Atuh cincing eling Gatot Kaca. Kaula anu satadi bari jeung geus sumpah. Hayang ngabakti ka satria Pringgendani nepi ka Adalpati. Hayang bebela ka salira Gatot Kaca nepikeun ka perlaya ngantunkeun dunya. Tapi lamun nyata model kieu kaayaanana, kenaon bakti ka hiji Narpati keuna. Karena Karena kaula kudu ngabakti ka hiji jalma anu teu berbudi keur naon? Teh hartina. Sanajan upah bro-brohan. Dibugrugan ku hartabana. Teu matak ngajadi kejaminan kana kangenahan hate. Nya. Teu matak jadi jaminan kana kangenahan hate. Mutlak anu bakal karasa ku hate ngeunahna iwal ti harga manusia anu nyaho kana harga dirina jeung bisa ngahargaan batur. Ieu jadi jaminan. Nyaho ka jasa batur, nyaho kana adat batur, nyaho kana kahayang batur. Ieu bakal kabeuli hate sugema di dunya teh. Leres kaulan kae mutu putra panjenengan. Jadi ayeuna mah wayahna lamun sampean ngabogaan tekad nepi ka lebah dinya. Rek ngaranyawa Lurah Semar Badranaya. Lain eyang beli, lain eyang sulit. Ngan meureun eyang mah bakti teh ngan nepi ka lebah dieu. Ampura we eyang nyarita tangteg teh lantaran kajurung ku hawa nafsu, dasar wana jan eyang dewa mungguh manusia. Ampura teh. Timbal. Bos Putra. Gatot Kaca. Kula nuhun Romo Paman Braja Musti. Bukan asa nikah. Dengekeun ku sampean. Gagahan nikah lantaran kaula sadaya. Braja Musti, Braja Denta, Braja Wikalpa, Braja Lamatan, Braja Waisesa, paman-paman anjeun nu ngarancik di diri anjeun pribadi. Gagahan nikah lain karena ku sorangan sarti nikah lain karena ku pribadi tapi mutlak jasa-jasa balarea. Anu eueuh bedana antara kaula jeung Lurah Semar Badranaya. Anu eueuh bedana antara kaula jeung Lurah Semar Badranaya panakawan anu geus neuneun satia ka putra Pandawa. Kitu meureun ka kaula. Kitu meureun ka kaula. Meureun. Eueuh bedana. Moal aya bedaan. Boro-boro ku ngamuliakeun, boro-boro ku ngajemakeun. Kasaksian ku sorangan kaula ti Lurah Semar Badranaya ti iraha pinangih mulia can. Iraha pinangih sugema encan. Turut tarek dipake sulit ati. Teu dipake sulit ati ku Semar Badranaya, tungara lara barangsa karasa ku dina sorangan teu menta ka Pandawa. Keur ku pasoalan kitu mun matak naon. Ulah negarek di ala Jawa di petik pati. Sakadar pangaruh ku model kitu. Kula ngarti. Manusia Pandawa aya kerek kabobodo teh ka samaran tinggal ku lampahna sorangan asa aing beneran teu batur. Leng resmi ya kana sapisan madugin lara ya denatinira. Ya denatinira. Lang resmi ya kana sapisan madugin lara. Ya denatinira. Ya denatinira. Salin pawar
harsa manjiat netra mangga Gatut Kaca nu ngaraos leung semana denir harsa ngandika baina dumarida tawis ngenes ngangers nu tayah hinggana eyang kalayan romo paman sadaya kahartos ku putra panjenengan panuhun mugi agung cukup lumur jemar hampura anu diteda putra panjenengan dina dangati sejang estukeun kana naon anu dipimaksa ku kersa jeung eyang rawuh ku kersa romo paman putra sejabe bela pati kawa Semar Badranaya putra sumbah kasadaya para sesepuh yen Gatut Kaca morek lancalin ciluncat mulang udar jangan tali gadang tetep bakal nenen dedeh nunanya titip asik naon margina mulang tarima kalor Semar Badranaya moal bisa kabayar kudunya satangtu marga harta bana tetiasa dibandingkeun jeung budi manusia anu sampurna paripaos hutang harta benang dibayar hutang budi hese kena kumaha perhitunganan kumargi kitu sumpah putra panjenengan oh syukur Raden syukur hampir hampir leungit kesatria Timur Nurjana kanja oh atuh ari kitu onaman meureun eyang teh bakal pulih deui kana raga sampean mulang deui kana tempat eyang bihari mangeta kersana sadaya ajian satria Malajeng tengah satria pringgendani Gatut Kaca nyatana beraja musti beraja denta beraja Wikapa beraja Lamatan lan beraja Wasesa bajing ngiri tapak nang lasap tang pangrungu samia lumebet kana gua garba satria Malajeng tengah Gatut Kaca nyala anu dipikir sang saya kepikir dirasa sang saya karasa nyata bener gitu lamun kaula ngalaksanakeun parentah Rama Paman Arjuna ngaran nyawa lurus Semar Badranaya moal boa komara wibawa putra-putra Panawa bakal leungit tanpa bilang tanpa kara wa Badranaya hampura dari kaula saja nepungan kasampean lan unjuk uning aja tak kaula pada satria Malajeng tengah satria pringgendani Gatut Kaca agurang ateuneun dihandeuleun sieum geusan sampureun calatuna dihanjuang siang geusan laun sumangga urang gentos carios ngawiyosakeun kawontenan ing salabeting karang kapudren nyatana ing salabeting pajuaran sang Ratu Ayu Kunti Nalibrata kasonong lengah ing kedaton kasumpingan hingkang putra Arjuna putra penengah Panawa ibu iya putra panjenengan kaulanu cari karena tinangat ibu ada Raksa Production. Mama.
di taman maka disesepan ku Bambara abdi nu salah sorangan rumaos deui teh boga tapang dan sangkawi jalaman tepang teh namung sakali beuki lami beuki sono dan kali di rarukagan uluh udah angin merah rarubungan Ratu Ayu garwa dalem pupuhkan kembang kedato
Ratu Ayu garwa dalem kampuhannya ya sutrajinya kerudung sutra kemang mangga iya kersana Sang Ratu Ayu Kunti nali berata kasondong lengah inges salabeting pajuaran sinebawon tening kanga putra Arjuna putra panengah Pandawa mangadenire harsa ngandika leuleui keude aris manis alon pangandikanira ada anak ibu Raden Raksa Production. Kula ibu sumanga putra panjenengan Arjuna atur sembah bakti kahonyuk dampal kersajeng ibu kaulamun ditarima puja stuti sampean ku ibu cu sanyatana ibu teh ngarasa suka bari nabunga dumah hidup teh ayeuna aya di hareupeun ibu aya naon Raden aya naon Mas Putra aya naon cu mugi teh janten benu pangalih rengating manah ibu Wirahinga putra dangat ieu cumadung dateng lengahing pangkonan kersajeng ibu teh aya maksad geura bejakeun ka ibu Raden geura bejakeun aya naon cu ibunya ka putra tuh ingan aking Mas Putra Arjuna nah geuning bet hidup teh make tumanya kitu ka kaula jigana kawasna teu karasa ari kanya anu jadi indung aya paribasa moal kapegat ku pati anaki teu anaki Bu Raden ulah cangcaya kananya kanya anu jadi indung cu kaula nu ngatur bunuhun laksa ketika bingahan ibu sangaos pala putra parantos dewasa nanging bade merdih ka ibu ayeuna ari anu dipameri sanes harta sanes bana nedak pangleler ti kersajeng ibu kurasa kaula nu naon deui anu dipentak ti ibu ayeuna Mas Putra harta bana da puguh geus teu aya iwala ti rasakannya anu jadi indung kahana menta pangorbanan naon sampean teh pangorbanan naon cu pangorbanan naon anak ibu Raden kaulamun ibu sanyatana putra-putra sadaya dina dana tieu barantos kasebat ku balaria yen putra teh kalebet kesatria nagara mapan diantawisna ari sifat kesatria tia tekenging lancalinci luncat mulang udara tina tali gadang jalir tina janji udara tina subaya upami dugi kalebah dinya naon pingaraneunan wirang putra wirang ibu awon putra awon ibu anu tangtos balaria teh cumariosna moal ka mana nya kebat angin bakal mawa kapuhulungan ya bener kitu Raden teu salah cu teu salah Mas Putra teu salah ganjaran ibu balaria teh bakal nyalahkeun ka ibu rawuh ka sadaya para sesepuh sadaya lamun anak ibu dina waktu itu bisa ngalaksanakeun naon anu geus dilisankeun marupa janji hirup pangorbanan naon anu ku ibu dina waktu ieu kudu dilaksanakeun Raden panuhun putra sadayana kersajeng ibu mugi dina dangat ieu ibu teh kersa didahu naon Arjuna naon
teuing lamun sampean nyarita nepi ka lebadinya naon dahup-dahup kitu teh naon Naon cenah. ibu putra teh parantos janji bakal mulang tarima kahiji wiku anu linuh kahiji pandita nu loba pangabisa nu dianggap guru ku pala putra sadaya di negara Amarta kawit nama ku putra teh ditawisan palai naon manawi teh palai harta manawi teh palai bana nanging barang ditaros ku putra panjenengan palai nikah sareng ibu sangamna kaulanun anu bener Arjuna anu bener sampai nyarita teh anu bener kadinya anu bener piraku ieu piraku anaki laras kaulanun ibu mugi ibu luntur gali nari sampean kos nu ngimpi anaki buraden mapan kahiji ibu teh geus kolot kaduana piraku ayeuna anak ibu kudu nyeri tulang rama anu parantos teu aya ibu teh geus sumpah ibu teh moal boga salaki deui di mana dikantun ku tuang rama nyatana panu dewana tak kesumah karunya anaking karunya balarea sering nyarita lamun di dunya kawin kalian temong silih asa silih asu silih asih silih pikannya di mana dikantun ku salaki heug ibu teh teu kawin deui bakal kapanggih di alam akhir ngahiji deui jeung nu jadi salaki silih asa silih asu silih asih silih pikannya deui ayeuna ibu kudu kawin kadorna onaman kacidateuing Mas Putra kacidateuing nanging ibu dina danget ieu mugi sing luntur gali kalayan keresa teu hayang kaula mah teu hayang Arjuna kira-kira sampean dari kudu kaula kudu kawin ka Arjuna takana ka pamilih sampean kudu kawin ka dona najis kaula mah najis ibu sakali de putra ari ibunya ka putra kanya inung kanu jadi anak mereka pegat kupati anaking nganteng diri ibarat benang upamana upamileles ibunya ka putra ibu mun batak naon kahayang anu jadi anak laksanakeun ku ibu naon pingaranana lamun anu jadi inung trek belakan jadi anak piraku putra kedah amarah ka kersajang ibu tuh anak ibu anaking kamalum cu Raksaat Production. Hidup ternyata jaga janji anu utami lamun lancalinci goreng ku balarea kasebut ke heulaanan ibu teh ari nyangupan mencan ngerek dipikir heulaanan piraku ti kakang Pandu nu sakitu kasepna kudu menang gendorna nu sakitu rusakna ari hidup daek boga papatere kitu kadorna cu sanes ku pasualan hoyong ngagaduhan bapak kawalon ibu nanging putra teh parantos janji kesatria utama kedah ditedunan awan kasebat upami putra lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang nya cunge kaditu ayeuna mah anaking ibu terek mikir heula anang kasep engke ku ibu dibere kaputusan nyuhunkeun ayeuna ibu kabinat teuing mane asa bong deui Arjuna jung atuh bejakeun gerasa sadian wae kaulanun hatur nuhun ibu